bebas. Asal uning dae. Sia di dae Ki Haji. Orang masih sanggup keneh bayar hutang. Ya, nyangke juga orang dibayar. Ira sanggup teh. Seseueur hari bayar pasna. Cak aing kita kawin we mending kawin keuneh kawin isuk pegat sore ge cak paribasana penting utang himpas heula di atas segel gitu. Kumaha sih nya. Nya geus engke we lah nya urang ka imah we. Nah, heuh si loba duit nya daek kitu teh mah daek da urang ge. Ke bere jawabanna sia ka imah. Jelema kos kitu tempona mah. Kolon tuh duit lah tempo ke sia. Bisa ge kasep. Oh awewe deui kitu di dunia ieu teh kan loba mun awewe teh nih hayang ka urang Ya wae. tunggu dek ku Haji ge di ieu mah diolon tong hewe kasih uning, teh si uning mah nyaranda cenah kitu. Embung cenah bogoh ka uning teh cenah kitu. Duana majar teh kitu. Ya padahal kan loba si Juju aya. Nya kalau uning oge ieu si emak nyaranda keneh wae. Tapi aku kawin jeung aing si Mimi boloron. Mun di imah mah ateung tapi ka dieu nya angning udag-udag ni anggar keneh wae hayang ka urang keneh wae. Nya atuh neangan wae di sejen. Da urang kamari keneh ge geus nolak, urang kamari keneh geus embung Bu Haji. Kumaha? Ya masalah hutang mah hutang we. Ya sugan he ieu budak nu mana sih kali nama aya. Daek Tuh tanpa mikas teh eta. lensem. Hayang we ngawin sia cenah uni. Coba jeung kikituan wae. Jeung saha we nya mah nya. Padahal jeung saha kitu adalah bayar we nya. Nya mendakan sia daek. Daripada ngagantung dia, daripada ngagantung hutang Oh meureuna. nya mah anu ngabakan kan urang mah. Kemena bolak-balik kali jauh menang mah henteu pada menang ge. Laku urang. Yang geus rek ieu cekurang ge. Ya, Tiap ya. minggu hareup. Ah sia mah sok kitu wae di Tadi kamari tuh urang yang heula. sponsor. Ya pira Beres hutang.